Santai sok kamalinan teh. Kamana we ngomong aing mah. Kacau lah langsung kayak kieu mah. Aing mah ada hiburan ngehibur ka urang deui hitung-hitung diajarnya. Tah usah. Aduh, aya Mang Dian, asal nu Palasari Mang Dian teh ngan ting ka mana ayeuna mah. Ada. Motong gua sih. Sok rek potong kai oke sok. Nyungkeun kesurupan aya ga? Surupan Surupan. Asa tiisnya 13. Bisi. Agung. Nang. Aing nu salah, itu nu salah atau aing nu bisa? Sok sieu teh bisa dibantu. Sok. Nang tarik teuing abi mah teu kuat rindu. Laun atuh lalaunan pek anggeuskeun buru-buru. Ieu oge lalaunan sababay akeun moal hilang. Alah saeutik deui bisi ka buru hoream motong besi kuragaji disadana cacakita motong besi kuragaji kuduti banjure kunjai. Astagfirullah. Nah, oke itu sarang. Cing punten kasarana tukang masang kena nu bener we masang teh. Ngiras. Nu pake ngabocor kieu. Mun aing diajab ngampura Gusti loba dosa. Diajab. Tulikan. Nah, Gusti aku. Kang, tong tarik teuing. Abi mah teu kuat rindu. Laun atuh lalaunan bek Alah dirame. iya oke lalaunan sabar wae akeun moal hilang. Gagok da saeutik deui bisi ka buru korea potong besi kuragaki disadana cecekita potong besi kuragaki kuduti banjur kuncai. Astagfirullah geus jurde-jurde nah ka mana bawa pajak ka mana pajak Pangungna bocor. lain ausan lah pinjaman ke bocor punten dia pangalariskan tukang tenda kita bisa mau dibayar buat akhiras juring ceng